Naon jan? Ojek. Anak saksi mana? Hah? Anak bapak. Ini goreng amat. Ini jang. Bapak tunduk kene tunduk ke jeung. Tunduk kene. Laki cikene bapak teh sare. Oh, kadang bapak eknan duit nya. Jeung mana? Nya. Bapak bangkat lah nya. Di orang aya virus flu bangkong. Bangkong beren. Ya yang flu bagong. Flu bangkong. Ya, ngomong-ngomong mana puasa teu? Urang mah ti orok ge puasa rek. Ngabuburit mah. Bung urang keur cara rape. Itu make ojek. Oh, make ojek mah hayu. Yang hayu. Bundu dan ngojek. Iya sih tak apa majikan. Ini segala hayang skincare, hayang bulu mata, anu cipletak belenong kita. Jadi urang ketempuhan. Ojek geus mati dulu. Ampun. Pusing saya. Tunduhun. Biasanya depan. Tunduhun. Ayo orang buktikan. Nangis apa? Kudik sama nali pae. Pae naon batur sare. Yuk urang ka Pak RT laporan. Ayo. Tas si Amang di tangan wae ku bapak urang. Mang, udang mang. Di tangan ku bapak. Kita ka imah. Naon jang? Kita ka imah. Aya naon? Nyaho. Mang teh karak sare cikene. Diundangkeun. Aya naon sih? Ieu mah bisnis. Bisnis naon? Bisnis naon? Miliaran. Miliaran. Teu saha? Bapak urang. Bapak maneh? Bener teh yeuh. Bener. Urang mau motor teh? Ulah. 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 Ya geus hayu. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak RT. Naon ya? Aya nu beunang virus flu bangkong. Hah? Flu bangkong. Di mana aja? Pak RT urang teu lah nya. Di mana sih ya? Di pangkalan ojek. Kayak orang tadi itu jeung barudak. Barudak, kan dia barudak. Barudak. Dia barudak. Naon, Pak? Dia orang neangan bangkong. Mana barudak teh? Waduh. Kena aya pae nu beunang virus flu bangkong. Barudak. Yuk. Mana rapi ya perlu pisan ya.
Jang nunggu ya Jang ya. Naon? Aya kepentingan atau apa terpenting? Penting dengan penting, ruang yang mendesak gitu. Soalnya iya prosesnya buset ting. Triliunan beli dari bohong ayo mah. Triliunan. Triliunan. Terus Iya soalnya lamun eta proyek di jalan kana. proyek dari jalan ke. Kita bahaya tuh sana nya. Triliunan beli triliunan siapa triliunan wah apa sama lampu lah. Triliunan. Tadi kan ngomong triliunan, bahaya ente digarap. Digarap bahayanya soalnya gitu. Terus kumaha deui? Tah enak kieu da eueuh deui jalma nu bisa ngagawean di proyek balik maneh gitu. Kurang unggul. Ya maneh, soalnya dari sejenis banget nah ada. Dari mukana maneh seorang nu pikiran eta bisa ajaran eta proyek gitu. Ya sakirana tong ngantos sajenisna beungeut nah. Emang urang siga naon. Ya, cuman ulah maneh bisa mengerjakan eta proyek. Urang. Heeh. Urang nu bisa. Soalnya miliaran, miliaran. Tahu gak miliaran, miliaran. Ya. Aya ge urang mah nu nyaona miliareun. Kayak orang ngilu proyekna. Di mana? Ada tenang bukan miliaran. Di mana? Eta di mana? Aya urang udah jago nih soalnya ya bakal mengecewakan bener jadi kayak gitu. Heudeung. Urang tadi cek didinya. Mau ulah sampai urang kecewa. Ya iyalah. Urang balik di dieu supaya menang naon. Hanya menang doku dong, doku apa tuh doku? Henteu. Wah, doku gitu, doku. Naon dong dia acol-acolan ini. Udah. Oh ya, ayo lagi dulu, oke? Ayolah, Ayo sok mulai. ayo. Mekwe, dang ngarit. Jadi gawean udah eta mah si nakar. Namun jadi gawean sok ngegel. Siga bangkong. Apa jeung siga ucing. Awalna mah. Anjakan nyamperkeun panas motor. Ditinggalkeun. Ngomong-ngomong eta motor. Leungit moal ieu nya. Wae bocah sita. Segala ngomong, "Emang miliaran bisa beli motor imbang." Antem we. Kita ngarit. Ulah we boga domba ari mu ngarit mah. Oh, kita domba kuring. Jawakeun wae. Halo guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya di channel Adit Fitri dan Teddy Kreatif. Oke, jangan lupa keep you ye. Bye bye.